Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat ya, berjumpa kembali di channelnya Kang Barok Official. Pada kesempatan kali ini saya berada di kampung, suasana pedesaan Sumedang, Jawa Barat sahabat ya. Ini lagi suasana persiapan mau acara hajatan pernikahan sahabat ya, yang sangat luar biasa unik. Suasana di pedesaan ini seperti ini sahabat ya. Di sini saya berkolaborasi bersama Dara Sunda ini sahabat ya, meliput suasana dapur hajatan di acara pernikahan ya ini sahabat. Ini di suasana pedesaan Sumedang ya, Kecamatan Cibugel. Oke sahabat ya, seperti apa keseruannya acara di dapur hajatan? Simak terus video ini. Iya, spesialis ngaliwat banyak. Sah liwatnya. Aya lah pokoknya mah tuh. Eta teh kunaon dipetikan gitu eta teh. aja kanggo mais gitu. Oh, kamu mais. Pais naon pais lauk. Kanggo di nu parasmanan pentennya anan kieu teh nya. Ya tuh. Para rompas cenah tuh. Petikan gitu. Paling di ieu tah aya ieu naon wawancara mah Uang. Anak acu kotor tinggal aku Kumaru jadi ke bawah kamu marut naon eta teh? Laja, jahe, konengnya. Mana tuh tujuan? Banyak ada peran eta. Tadi kita kenal kita bawang. Bawang, anak kecil. Oke, tenang. Nyamannya sama Rana? Ini nih mau pada nyate ya ini nih tuh masalah ya. Aya mah keur sokeun nya. Seperti ini ya kalau hajatan di kampung itu tuh masalah ya. Banyak yang bantuin, saudara, tetangga, kerabat-kerabat semua ada ya. Nah, kompak ya kalau di kampung itu.
Ya teh kanggo nyate nyapanya. Kanggo nyate ya teh. Dandar juta. Dandar ya, pernah itu. Kayak wari joget gitu. Sikan disiksikan sini disiksikan. Tah ieu Pak RW ieu Pak RW pada urip pokoknya. Ya ari ieu teh RT sabaraha? laki teh hiji RW 4 RW salapan kampung pada urip pada urip dusun Cibubur Desa Jaya Mekarnya. bari aina entong gitu Ieu teh Pak RW teh saha ieu teh jenenganna teh Pak RW? pamumut Bapak Mumun. Dipisahkan atau langsung jeung China ya di sini. Jadi ai ciri khasna ari di kampung mah kieu upami hajatan teh nya Pak. Au gitu. Ari ieu mah sareng Bapak saha? nah ya mah bampol ya keamanan Keamanan pokona mah ini penting mah ya mah nyering au bae itu mah katino bagian ieu aya mah masak we nya. mohon masak heula ayeuna mah masak alhamdulillah geuning reyek di Ojak Karompaknya aya di kampung mah nya sareng sauyunan patang ieu teh sauyunan di kampung pada urip. Iya budget ieu ya. Karungna kasiksik. anu eta we itu kana baskom kana Mulita dina tempe mah Aya. sementara aya dina HP biasa mah geuning Hah? Aya. Aya ieu tah channelna dina YouTube ieu judulna. Darasunda. saya mah darah bakat Betawi anu make enom teh mah Ya YouTube janganna dina Darasunda aya payoyo sabaraha hiji itu. Oh iya. Non sebutnya teh lengser ya mah itu udah itu joget oh jauhnya ini. Apa gelaras? jangan apa tadi itu kan atau Pak RW teh ka dieu dan Hah? Pak RW teh ka dieu. Pak RW mana? Pan ieu Pak RW. Nih, siap di kamera deh, Cemi. Nih siap. Ah iya Tuh, aduh ieu menuju ngayaan lauknya. menuju lauk. Oh, Allah. Kamera dia makanya iya kan ada di suka balik diganti sama baju teh mah ieu wae. Ya, Nah, cenah eta deui kumaha cenah ieu teh. Kumaha ngome ieu ikan terus diganti dan ieu kan. ieu teh kanggo pepes ikannya. Oh, kanggo engingnya parasmanan tuh. Parasmanan dipepes. Bisaan si aya tah mah tuh bagian naon ngaluar-luarkeun jeroan. Kapan beli teh kanggo cenah teh. Teu kaanggo nya meh teu kapeunteun nya. Kanggo kudu gaduh pertama teh. Mohon atuh. Colok mah. Kang tulak kolok. Mari ditunggu jadi.
dia nih koki kita ya. Itu juga bumbuan naon itu Bapak? Ikan. Ikan, kanggo pepes ikannya. Iya, pepes ikan. Gas Pak bujur. Asa bau gas, si Bapak bujur. Kopi handal itu sarang Bapak saha gini Sarang Bapak Jajang. Bapak Jajang Babakan Burujua Selawi. Bapakan Burujua Selawinya. Bapak nama Bapak ieu mah spesialis mah spesialis masak di hajatannya khusus tuh. Oh itu teh kayak mungkusan nya Pak nya. Mungkusan. Yang mungkusan. Kantun di Kantun dipankeun. Oh iya. Kanggo mungkus. Bapak ini tuh sorangan kasih doa. Panggil Pak si Beri. Nah di sana sedang bikin bugis ya. Panggil Bapak si Beri akan sambutan. Lagi manggil serangan di sana naon. Pepes ikan. Ini dalaman ikan ya. Nah, hajar peta ke dia tinggali. Dari kamera ta. Dari cangkeng Pak. Di cangkeng. Mama jadi tuh. Katakan itu di jero kali. Kalau kata saya dengan pasien kenapa jero kebakan. Beres. Ya, tiasana muka aja. Muka mah biasanya ke pamagat. Tapi kayak alusnya dipangmukakeun. Ganjarannya lebih halus. Supaya ngawadahan penulang. Kita langsung kita daripada ulah baterai. Ulah serving Pak. Iya, ulah pinting eta. Iya, ke tengahna we. Ini kan gaya heula. Oh, Kuah dingin. Keluarga. Tuh gurniran satenya. Oh. Ada mal sabaraha tusuk ieu teh. Aduh. 4.000-an mah itu. Anu 4.000. Masalahnya aduh. 1.500. 1.500 tuh. Namanya kayak Gurniran. Oh, ieu teh dibeungkeutan teh supaya gampil ngetangna meureunnya. tangna gitu. Sabeungkeut teh sabaraha hiji? 25. 25. Salawe nya. Si Lala deh ngegerokan. Rasa kenturan enak kuda itu. Ayam kuda itu. Jangan mau aja. Oh, katu. Dan isi bayarkeun ulah budak daging atas sok kan. Sok atuh sok. Om, biasa. Atas sakit we. Gitu ya, terus apa? Isi bayar we murah daging atas. Oh. Iya antek gitu. Turun, damang. Geng, yo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih mah. Baju sehat. Ieu mah pangarsa ti mana ieu mah? Iya, pangarsa ti panyingkiran ya nu acuk beureum mah. Penyingkira. Karuhun panyingkiran teh ieu ya nepangkeun. Jadi tengongkeun we dalam teh kana digarawe di tengah.
Kali yang udah pernah nggak tahu ya ke kor. Malong wajar ganti sebenarnya. Malum. Duka malum. Ini malum paling. Oh, Pak Adong asup ka dieu. Pak Adong ka dieu asup. Non. Udah kayak iya. Ya, piru kene. Naon? Seur kene Sana sih sana sawantunanan. Isin atuh da aya abi mah dibawa ka ditelena naon Mang Oji ngomong wae. Saku kantong nu urang can pinuh nya ieu di dieu. Tawain nomor tadi nanti bokap nih. Tetelanannya tak ada awe tanahnya. Oh, gue beda. Eta teh naon? Eta teh brokoli. Mulai deh gitu kan. Mulai. Punten. Angel. Tapi di dewa tuh dandana tuh di dewa. Di mana? Di tong ditontek kan. Karena jadi dandanan jadi nungguan antrian. Hari nungguan antrian. Parahnya eta mah topan. Tinggal di api atuh gambar mereka. Dia kan senang. Ya kemana ka jero? Hari ka hanap. Kayak si kuneng, si kokong. Jadi kita Mang, dia nyen halapan. Soalnya kan ada antrian mau sama kecilin. Mak, ku abi tadi potongan heula ya, Mak. Oh, ame domang di sini lagi. Ada ieu eueuh. Sanu aya gapuh ya, gapuh. Dapur yang bukan anak. Jadi proses pembuatan lontong teh lontong luput. Beda lontong. Sama aja. Iya nya. Loh, jadi ya. Boleh kalau bet. Mawar. So. Yan di dia yan tuh rek ditanya Bu. Pegurang nukangan teu dahar heula. Digulung-gulung. Dibungkus, digulung-gulung, terus dilipat. Ternyata daun teh di lempeuh heula gitu. Supados teu regas. Paros leuleusnya. Nuhun. Duaan we ieu teh. Duaan we dan nuju sami-sami gaduh pada melan nuju 1.000. 1.000 nya. Nuhun. Daunna ge cenah. Hari ibu mah memang asli orang dia itu nya. Nuhun. Di kampung pada huripnya itu nya. Kampung pada hurip. Desa Jaya Mekar, Kecamatan Cibuga, Sumedang. Aku Sumedang. Teh ieu ge sami ieu teh. Sami Sami di dieu, paranakan dia. Peranakan Jaya Mekar. Dengan hijrah gitu nya. Hijrah. Nuturkeun gagang. Gagang naon tah? Gagang pacul. Gagang pacul. Gagang arit. Wanita riasaan. Udah diajar. Diajar. Jantan memang didamalkeun lagi kedah dina dulang ya teh. Itu kedah. Oh. Kedah ngan bade ngadulang mangan teu sawios. Sanes dulang kuring. Sanes lembur Darso eta mah nya. Kamu doma kuring. Ah, duka mun doma kuring mah. Musim doma kuring. Iya, gitu. Musimna doma kuring. Emplek sana tuh. Emple di kuil dilipat Dibeungkeut tanya. dibeungkeut Terus tos kieu teh di kumaha deui teh? terus kieu ye dibeungkeut atau dibeungkeut terus dikuluk Dikuluk. Oh, direbus. Sanes dikukus. sanes supados ya tahan lami
Itu engal basi gitu. Kiat tuh dugi ka enjingnya. Nuhun 2 dinten oge kiat. Oh 2 dinten we kiat itu. Iya, pamituti. Direbus mah, kami dikukus setiap lama. Ari ieu teh bumi atau napi saung ieu teh? Saung. Oh saung. Nuhun. Pantesan atuh minimalis. Oh, tuh aya belenik cenah. Dingkul belenik. Bade dingkul, Belenik bade sami belenik wae. sami wae. Boboko, Ieu teh dihit. ditinggal aki. Tinggal aki. Nuhun. Kakek tercintanya almarhumnya. Ieu teh saungna saha ieu teh? Gaduhna teh aki teh saha ieu teh? Bapak Adong. Bapak Adong. Nuhun. Adong family. Bapak Adong teh nya suamina Mak Adongnya anu tadi di ieu makrum anu tadi di goah gitu. Mohon. Mohon teh itu saung di pinggir balongnya. Mohon. Janten aya di lamun mah masih keneh seueur nu namina eta teh naon kamar mandi teh namina teh? Tampian. Oh, tampian. Oh. Tampian. Kamar mandi di ieu nya di atas balong. Mohon. Zaman baheula. Zaman baheula tapi masih keneh eksis di tahun 2023 cenah. Banyak barang antik. Barang antik. Unik, antik, pokona masih keneh ciri khas nate ieu nya kental keneh pisan gitu. Mohon atuh ibu dilajeng ibunya. Oh. Oh. Kadewe ulah parasea nya. Da senok iya 2. Dua masih mau parebutnya. Ayo menuju tuang geus teh ieu mah. Ih. Aduh teteh ieu mah nuju naon ieu teh? Nuju ngakeul. Nuju ngakeul. Nuju ngakeul. Nuju ngakeul dina naon teh eta teh? Dina dulang. Sanes bade ngopak sanes. Sanes bade ngadamel ieu leupeut. Leupeut nya lontong. Lontong. Unik nate itu namina teh dulang nya. Dulang. Terbuat Barang dari antik. kayu antik da di kota mah teu aya. Nya teh. Aya di kota mah teh. Ieu teh sareng teteh saha ieu teh? Ih, teteh Ice. Teteh Ice Trisnawati. Ari Ice Trisnawati mah sukses dalam bernyanyi. Iya mah sukses dalam di. Anu penting mah sukses we gitu nya. Anu penting mah sukses. Susah rek mere nyahona teu apal. Sukses dalam ngakeul. Penuh perjuangan ngakeulna ge nya. Sambil iya.